Kurawa sadayana parantos sempak berbayaksa kalebet ya aswata masumar-sumar kena panikan pratakat jaja. Hei, Gatot Kaca jeung aing sia. Bapak aing paehan ku aing sia. Pindah tah. Kuring minang katidulan kagagas salam kaliwat. Sinambut kami tetapan kapasa katuat-tuat Haji Sugirejang. Ijen jeung aing si Gatot Kaca ngahina ka bapak aing. Diuk. Saya banget. Yang juragan anom deui ka teuneng gitu euy. Harapan we tuh. Kurawa sakitu lobana nah da teu ningnang deui. Lempeng we dunungan aing luar biasa euy. Sincep. Regreg aing boga sincep teh gila. Heeh. Gatot Kasawian Iri katasan Gatot Kasawian ingkang samyang ngalaga satengahing marga. Gatot Kaca parantos paduharepan sareng Aswatama. Kun nirahangan dika. Denge kumaneh Gatot Kaca. Batur mah ye melaan dudukun hayang dikawinkeun jeung Prameswari jeung anak Raja Prabu Duryudana. Hah? Ari sia nu asih di pulang sengit dunya di Palamuha. Edan sia. Barang bere itu sanes nolak kaula teh can aya rasa bogoh. Nolak mah nolak, lamun nolak tapi cing sopan ke bapak aing. Hah? Bapak aing teh para ratu mikayeuyeun para menak meka sara polokes budak kana deungeun bikadeudeung. Kabina-bina teuing. Kabina-bina teuing saya teh goblok. Yo, nah teu apal aing teh guru napanawa. Guru napanawa jeung Kurawa teh aing. Aing kolot silaing ngarajen aing sia teu ngajen ka aing. Aing teh mawa kangeunahan, kadi teh mawa kangeunahan kari-kari ku sia teh disopanan. Rektor Universitas Jajar Sokalima. Kabina-bina teuing teu payus yang mengudi anak ratu teu pantes di anak menak. Beuh. Kabina-bina teuing sia Gatot Kaca.
bae babatok sia. Naon nama keung? Bina-bina teuing ngagerung sia teh motor-motor lain. Bina-bina teuing. Kanaon sia alasanana? Da kaula teh can bogoh can aya rasa cinta. Lamun nolak mentong ales sepupuku. Aya aturanana babatok sia. Aswata mah tewak geus kurajar. Mengker apa mengker. Kurang ajar sia ya. Anak aing rasakeun si jago. Si wek-wek brut. Hah? Si dua tak. Tenang aswata mah. Si batu batra ABC. Tewak katut ka sia aswata mah. Ayo. Naon sia jeruk dinya? Dagor poe. Gan. Naon put? Ini Init kan. Sakedap kan. Aisyah teh aswata malin. Oh. Dengekeun ku maneh mak. Bejakeun ka Bapak sia. Dorna ku aing ditungguan di Lur Agung. Di warung kasreng gini jeung aing. Di mana aing nyatu pangmayarkeun ku Bapak sia. Gelut jeung aing. Naon sedeh? Naon. Jelema sangsara mah ngajedog ge goblok. Kabida-bida teuing. Geus. Sia teh sangsara ge aing teh nyusahkeun siang. Geus. Geus. Jeung Bapak sia. Geus. Bapak sia anak aing. Geus. Kabida-bida teuing sedeh. Lesotkeun. Baik atuh. Sok rek naon sia? Ayo. Sok. Bina-bina teuing sia teh. Nah, tulus. Hayang kieu. Kurang ajar Gatot Kaca. Hutang pati Barapati hutang bilang tip Gus Loduy si eta. Aduh, ampun aing. Kabina-bina teuing sia. Hah? Ai. Ai gadis di mana wae. Gebog sing nyebut gadis ka aing. Tengeunah aja beja dan bapak di tajongan kudorna. Hayang panco wae jeung leungeun kencana. Bener-bener teuing sia teh. Awas ku aing sia. Ai. Sugan teh eueuh gawir di dieu. Pek teh aya gawir. Menere was kuring teu jebur kana teoh. Dada ngadurudud. Sugan teh di dieu mah eueuh gawir. Ieu dada jadi peuri. Menere wasi kuring. Naon berong. Eta sia ngomong gitu-gitu. Geuleuh kadengeuna. Cik sia teh geus cerebrog. Geus karolot. Ngomong di gitu-gitu. Nah, urang dia mah ngaromongna teh karari itu. Gara-gara sia goblok jadi kebawakeun kabeh. Racun sia teh. Kurang ngajar. Gatot Kaca. Anda apa? Bener anjeun geus teh gara. Kaula tega. Pati. Tega. Dibasakakan diksa kula beraja. Diksa pangucap. Sakula pawangan. Beraja larap. Nemparan jua perloka anak pedang tunggal anak pedang. Aji mulai ditegah majua binatang. Ngomong naon. Bro. Ari ngomong kudu ka harti ku batur. Atuh ieu mukot ka berwekan. Yakin anu nonton inu hareup sakilobana si laing dia ngomong moal ngartieun. Bener? Teu ngarti kabeh. Denge. Maka jeung ngomong tekat cepet dikecepar dikejar beday. Aswata mah di Gatot Kaca cepet kecedar beday. Sabar beday. Lawan atah pan sini beday. Halo. Sabar beday. Ngomong naon sia? Tama digelas. Dola, naon gelo takat cepet kejadian beday beday. Sabar beday beday. Sabar beday. Iya bener mah. Dukung itu kedunungan. Garelo jelema ampun aing.
kurang ajar Gatot kasama dua tandingan jelek. Iya.
Aswata mah teu puguh-puguh jadi disiksa. Gagemak. Tulungan para Kurawa nepi ka disiksa ku si Gatotkaca teu puguh. Pada ngagotong Aswata mah lamun Aswata mah teu mencret mana moal lila. Ngan Aswata mah keur diare. Keur ngayer. Mangga damang maka dia merek ngalamar wuku ditarima ku syukur teu paduli teh ngan ulah disiksa tuh para Kurawa damang mau kagorengan. Tara anarkis mengkerema guru urang paehan si Gatotkaca ku kaula. Mangga wilujeng paehan si Gatotkaca paehan permios. Gatotkaca ka dieu aja. Datang nirata ngademan. Datang nirata ngademan. Ewok manggulingan rada denia. Hatur agan diuk Semar laras agan maka hatur agan diuk sementara loba heureuy wae sia teh lengser lain diuk sae ulan agan cing sabar agan Cicing bot lan cicing nyauna iraha abdi ngalah cacing lain cacing cicing. Bapak serius. aduh Bapak juga Sarjono nincek itu si goblok agan diuk dawala diuk sae mangagan si sabar agan nya Sarjono damang saritem ya nya udah mau nyari siapa saya nyari guys ya malu itu aing Gatotkaca Paman nyaho teu datangna maha guru dorna ka dieu timbalan bade ngalamar lamun teu hayang mah henteu we atuh sia teh manteg jeung bari nyiksa urang-urang Kurawa ulah ngilunkeun sae jiga kieu ieu dek dikamanakeun beungeut aing sia daek syukur kales mining puri teu daek dipaehan ku aing Paman ieu nu dipiharep teh Paman dordar antara urang jeung urang urang ajar sia pinas dikersah yang kumampara ieu ge panengahing Panawa makating ku amek lali Purwadaksina Purwa ari Purwa eta wiwitan daksina wakasanana kalimpudan ku hawa nafsu ngaluarkeun senjata anu dipikasieun ku Gatotkaca nyata senjata pancarobah kayaanan Paman loh aya anak agan aya anak kan kita jeung riweuh jeung naon atuh aya cing saya teh kakolot teh kumaha ame ngarenya karunya ae pan Gatotkaca mah Pak teu aku bedog ya teu aku pakarang teu ku bedog dengekeun ku sia lamun si laing hayang apa salian ti kontaan tina Gatotkaca teh ieu pancarobah dulu pusaka dewa eta pusaka sawarga daek apa moal sia ampun Paman daek syukur teh daek awut-awutan sia awak sia ku aing agan punten agan wa punten agan punten wa ulah wa sakedap aduh aya anak agan aya anak
dipiharap ku pihak musuh teh agan dordar antara dulur jeung baraya ieu teh politik satu kangen politik agan ieu teh kapalaina musuh nu dipiharap teh Juragan Anom ngamasing pati temakaning pelayaan Ciemut agan jodoh pati bagja cilaka angin kagungan pangeran ulah bade ngarumpak aturan agan da ari ngalakonan kulawarga teh kudu dibarengan ku rasa cinta ulah mayunan kodrat jeung ibrat anjeuna mata kieu ge pangenten Juragan Gatot Kaca teh teu acan aya dina rahmat sareng pitulungna teu acan aya dina taufik jeung hidayah pangeran sanaos pertikahan teh nyaeta ciri umat kami nanging upami anjeunna teh palai mah bade dikumaha mun tong ngahalangan si Semar nyingkas ya ngahalangan saha-saha nu ngalangan Juragan si Gatot Kaca dipaehan ku aing mangga agan sate acana dunungan Juragan Anom dipaehan sok mangga bade si cepot heula atanapi si dawala heula moal teu ngalenyap anak teh kitu mending ngalenyap aing sugan tarik maneh nadaek sok agan mangga sapanjang aya jisim abdi terido Juragan Anom dipateni Semar sia mah deungeun-deungeun aing mak mangga ulah pipilueun ieu urusan keluarga agan ai urusan bebeneran mah agan teu aya istilah kulawarga teman sakaki ai urusan bebeneran masaha wae ti mana wae agan ari ninga kamurkaan masa eutikna urang tiasa kedah nganyegah ceuk saha kamurkaan sia apan sidik si Gatot Kaca nu murka Kurawa disiksa uning aku anyon Juragan Anoman Gatot Kaca mah dirempung geuleuh teh geus ngomongna kitu teh teh kumaha sih pengen nyaho tong kitu pan eta teh bapak urang ae si bos teteh si tante Gatot Kaca rek lumpat ka mana agan mengkar agan kabur agan wa ari wa kumaha tong emutan wa ka dieu si Gatot Kaca kabur permios kabur kurang ajar sia sok mangga agan bade kumaha sia dipaehan ku aing agan jeung siana ku aing abdi mah teu pipilueun akan teu pipilueun sok agan sapanjang jisim abdi masih keneh aya Juragan Anom margi jisim abdi uni apa ku anjeun Juragan Anom teu acan aya rasa cinta dipaksa-paksa oge bakal awet rajet kaituna sanes bade ngahijikeun dua kulawarga anu pabentar paham nanging kaituna bakal nimukeun jurang pamisah anu langkung lega agan kurang ajar ulah nuntun Raja Wisuna agan hutang pati barapati hutang urang bae urang dipaehan Badranaya ku aing penas tikar sayang dumampara ieu barangi Semar bare dipateni Uya Arjuna ngadak-anak leungit tampil lebih hilang tanpa karana leungit tina payuneun ni Arjuna kurang ajar leuh bapak aing kemana leuh bapak na anak na kabur kurang ajar di tangan baik Semar cing selamat wah bapak wah tanggung jawab aing bapak aing nepi ka
tega aing ditinggalkeun di paehan ku Arjuna wala naon kudu kumaha aing balik atuh maritis pasti di tangan wala urang nuturkeun juragan Anom kemana initna urang tuturkeun kalangkangna leuh lamun kalangkang juragan Anom der kalangkang heulang rek kumaha sia aing gegan tungguan gegan aduh kemana dengan aing atuh itu kayaan anak Raden Gatot Kaca anu kabur ti negara Amarta pangemutna lamun mulihna ka Pringgandani pasti dipilarian upami kamunggul kawenang karamana anggota melajang tengah pasti dipilarian atuh ya Gatot Kaca gilig kabur ti negara Amarta kayaanna nuturkeun indung sukuna Raden Gatot Kaca apruk-aprukan bosen ngambah Jomantara Raden Gatot Kaca lelewengan kayaanana anyog kahiji wawangkon anu katelah ieu wawangkon teh hiji padepokan kakasih padepokan tutugan Gunung Retawu hari di padepokan teh aya sesepuhna daya sanes kita sesepuhna kakasih Pandita Merakaca anu kiwari kasumpingan Raden Gatot Kaca kabita kaula teh ku bersihna ieu padepokan hayang apa saha inu kagunganana pangapunten sepuh saha di luar ieu kaula bade tamu geningan aya tamu Catri kulan sepuh naher cai Catri pilih tamu palai cai kopi parantos sayogi aya syukur ngalak kalapa gitu Catri mangga sepuh aya kalapana aya among aya pentil kene mohon kirang greget lamun eueuh mah mentawe ka Bapak Haji Sudirja Praja ti Nagrak Sedong deuleu ucu oh sae mangga kula Sudirja Parja Nagrak Sedong kalih Ibu Hajah Atika leres sae mangalingih lingih menak mangalingih lingih kurang eling miwitan tang tuhong kamalina nyawa sangka alam pekatan pasti mo kalawan doa Ageman jami utami Ageman jami utami Mo ayah menyisi kudi Dinasti selamat diri paingan kukupu manting wae deuleu cing horeng bakal aya tamu iya lingih mena lingih sae sangkan wujud harapan makmurad hina adihilang majuan ulah hijiran sampurasun sepuh rampe saha teh
di mana teh urang mana ieu teh salira kersa durumpaheun ka saung butut cobi sakedap sepuh kaula teu mereureut oh pangapunten mangga sae mangga punten menak mangga cing raos mun hirup sewang-sewangan lepas tina sabengketan moal panggih jeung kasenangan hantu nyorang kahancuran wanu tarik Wong karasana boa wengina teras ngalamun salira asam cinta gandrung iwung karasana boa eta urang kapaseku cinta gandrung iwung karasana jangankan kalau kakak Rizky Abah Husni aja ukur saliwa tapi karaos manjang akhirnya boa ukur kencang boa ambon sorangan boa entenya hati cahaya syukur munya
samya prapta kaget tenera kaget tenirahan ningali kaget nak kiri-kiri iya kiri-kiri iya panita kaget kasumpingan Raden Gatotkaca anu cek pikirna jalma anar-anar sumping ka ieu wewengkon duka ti mana jeung saka ieu Raden Gatotkaca pangemutna ieu panita saha tea ti mana tea urang mana tea Sobi kulan aya naon maksud durumpaheun sumping ka saung butut dah laras mangga menak gerawaksa kuningakeun kaula mah sanes menak sepuh doh kumaha sanes menak kaula mah rakyat biasa caca kuricakan tanah sasauran teh ka mana wae datina raksukan oge parantos benten katawis dina tak-tak eta bintang sakitu rimilna doh pasti anjeun teu menak saha anjeun teh kase dina cangkeng granat eta sateu acana kaula ngajawab pertarosan ti salira dupi salira saha ngaran kaula teh merah kaca leres salaku naon di dieu wewengkon lain agul ku payung butut kaula teh kokolot di dieu remuk ya laras kasepuhan leres cenah cek barudak mah ketua umum atur nuhun sepuh sami-sami dupi salira teh saha kuningakeun ngaran kaula teh Jaka Lalana doh iya nami teh saha Jaka Lalana Jaka Lalana di mana urang namina ge Jaka Lalana kaula teh ngalalana we tepuguh padumukan teu boga lemur teu gaduh teu boga imah teu gaduh deudeuh teuing tanpa ulis ge kadang-kadang dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta laras deudeuh teuing jalu lebar ku waruga dah iya iya lebar ku pangkat lebar ku jabatan lebar ku dedeg sampai laras naon itu sepuh teh dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta tapi kalakuan gede bohong dah ulah gede bohong ulah heureuy ka sepuh ieu bohong naon kaula penake kakara jeung salira nah atuh hidup ulah gede bohong lebar ku pangkat dah eta saha nu bohong salira bohong naon kaula penake kakara bohong anjeun leres aing ngaran batur dipake aing ngaran sorangan disumput-sumput dah iya iya nah salira uninga saha ngaran kaula apal anjeun teh lain Jaka Lalana ngaran teh wujudna kieu dedeganana kieu teu pantes nami hidup Jaka Lalana saha ngaran kaula ngaran anjeun leres Gatotkaca nya waduh sepuh ampun jeung deui lain teu puguh dumuk da anjeun mah puguh dumukna di amarta teu geuning ampun sepuh ampun izin kaula tong heureuy nah make disumput-sumput uninga ti mana tina Facebook sanes
Facebook teh naon? Oh punten salira mah panginten di kampung IG atau napi IG Teu uga teu IG. Ngiridit getara Sumatak ya jelema mah hirup ulah hirup katungkul ku Facebook. Paeh teu nyaho di IG. uningat di mana kana ngaran kaula Apaan tina ilmu ka marifatan? Tina sifat dat asma jeung af'al. Zatna kieu wujudna kieu sifatna kieu pagaweanna kieu atuh ngaranna ge pasti bakal kitu. Da eta mah ilmu pangeran ilmu pasti. Beh ditueun torekat eta teh. Wujudna kieu awakna kieu dedeganana kieu rupana kieu teu pantes ngaran anjeun jaka lalana anjeun teh Gatot Kaca. waduh ampun sepuh ampun dianggap sepele tadi Jeung deui datang ka dieu teh sabenerna mah da lain ngahaja. Datangna ka dieu teh meureunan hidup teh lain ngahaja, dabongan hidup teh kabur lin ti amarta. ai tobat sepuh ampun sepuh Kunaon hidup teh tobat-tobat we. ampun sepuh ampun naon sing margana kaula kada kabur ti negara Peda hidup rek dikawinkeun ka anak Duryudana teu daeknya. numur beng alam Nah make teu daek. cik ieu masakan tenane sami teh sareng kaula dina hate kaula teh alim teh sabab ieu pasti politik ngedorna da lain dikawinkeun nah teh kaula teh dipaehan di ditu di asdina 100% ejectly bener teh. tobat ieu teh leres Moal dikawinkeun dipaehan. duh Gusti atuh kaula kana kumaha Jadi anjeun teh kumaha ayeuna? da wangsul ka negara pasti dipaehan ku paman Arjuna pasti kenging bebenon ti Kang Jenglama Bima pasti kenging bebenon ti Kang Jenglam euy Kanjeng Ibu sakantenane kaula teh ulah pameng kaula bade ngiring ku guru di dieu sepuh Bade guguru leres teu salah ieu teh hidup Gatot Kaca guguru kan urarempo. Gatot Kaca teh sakti mandraguna pun jengila papa atau sing pujanda kulit moal aya pakarang anu bakat teurak ka Raden Gatot Kaca pakarang dunya. Nah make jeung guguru kan urarempo sok tibalik da sanes kadugalan kawedukan kaula guguru ka salira teh naon ilmu anu nembe tap maripatan ada jadi hayang ngambah karena eta ilmu kamaripatan leres sok urang pada diajar we ai kitu mah teu naon ngan kudu bisa ngalakonan syaratna aya syaratna aya naon kuartos lain bibit duit ladang uang ieu mah duitkeun syaratna kunaon ku hayam bodas lain aya hayam mah pae non teh peunci teh dahar dukun atawa kukut meh loba anakna dukun tak beruang teh ieu kunaon syaratna syaratna teh nyaeta puasa syaratna teh puasa 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 sae mangga kamari ge kaula Ramadan tamat syukur sabarahas dinten kaula kena puasa dinten mah sakedeung sabaraha minggu sakedeung sabaraha sasi bulan sakedeung sabaraha
tahun oge sakedeung oi jadi sabaraha tahun sabaraha lami kaula kena puasana Iya saumur hirup atuh pae kaula puasa saumur hirup mah bener ari puasa teu dahar teu nginum saumur hirup mah paeh tong boros saumur hirup sabulan oge meureun maot ieu puasa naon ieu mah puasa bari dadaran mati geni bari ngopi puasa naon nyaeta muasaan hawa nafsu anu kawengku ku dada-dada masing-masing manusia dah tak ieu puasa teh saumur hirup teh muasaan tina sirik pidik jaya kaniaya iren panasten dudupak rurumpak ngupat simuat ijid ria takabur tekaupan tepayaan medit cap jahe merege hese buntut kasiran dah waduh bisa mudah-mudahan kudu kuat dicaci dimaki digegeleuh ku batur kaula bakal kuat dicaci dimaki kumaha bakal kuat dicaci jeung dimaki pasti anjeun mah bakal kuat Gatot Kaca dicaci dimaki dihina bakal kuat nah rek saha nu ngahinaana ka Gatot Kaca tong boro ngahina ka Gatot Kaca mah neuteup socana geus serab kabeh keung ningali Gatot Kaca hiji serab ku pangkat kadua gigis ku kasaktian hidup saha nu rek ngahina ka Gatot Kaca waduh lamun coplokeun mah baju eta bajuna coplokeun kagagahanana coplokeun tah di mana geus coplok eta bakal aya gogodaan lian nah bakal anjeun teh bakal panceg kaimanan jeung katakwaan kanu murbeng alam di mana didatangkeun pasoalan anu can pernah karanapan ku anjeun dah cobi laan waduh maksana kumaha ganti bajuna ulah eta ganti baju ormas eta jadi kaula kena digentos acukna ganti bajuna digentos kurak suka naon bener hayang jadi murid kaula leres heg lamun hayang jadi murid kaula anjeun geura coplokeun eta baju kagagahan kasaktian anu aya di anjeun coplokeun da anjeun teh sabenerna mah teu boga naon-naon dah eta Gatot Kaca sakti ngabogaan Pancabraja Gatot Kaca serap ngabogaan pangkat nyata panglima angkatan tinggi negara coplok eta gablek naon sia cobi lakot si nu murah puroda ngali kincing anjeun ka akhirat teu sanak teu keluarga diboehan oge kuno hiru dah marukan teh ampun sepuh ampun ieu sok lamun anjeun hayang jadi murid kaula kabeneran di jero tuh di kamar ngan hiji-hijina kamar belah kenca anu weuh pantoan gareganana geus soek sabeula anu aya di dinya aya koper belat mun bahasa baheula mah ngan hiji-hijina baju kaula pek pake ku anjeun coplokeun baju eta sae mangajig anjeun ka jero teu sawios kaula kalebet teu nanaon da dititah lamun teu dititah asup ka itu teu sopan ngaranna sopan eta mah aya dititah mah teu nanaon sae mangga sok mangga bawa yang nyaho dipakai baju eta bisa tenandangan kahina kanyeri jeung kapeurih ti batur lolos tidinya bakal kaangkat harkat derajat keimanan jeung katakwaan pinas dikersah yang tumampara ieu ge barang Raden Gatot Kaca ngagentos raksukanana leungit tampil lebih hilang tanpa karana ieu Gatot Kaca anu tadina gagah kayaanana robahna 380 derajat
jadi budak leutik awak hawuk borok di mana-mana korong metet dina pipi garing kulehog nah dalang jadi rujit aing Gatot Kaca robah jadi bulak alit kayana nuju yati nuju deni rasalin busana nuju yati nuju deni rasalin busana salin busana deni pantes lain nangtang karena pasoalan tapi ye ujian lain nangtang karena kodrat jeung irodat pangeran ngan bongan hirup di dunia ari dunya teh tempat ujian tak anjeun aya rek diuji da moal aya nu ngahina lamun tadi mah tapi lamun geus kieu pasti bakal muruluk panghina jeung panyaci waduh luar biasa sepuh jadi kieu itu kaula teh jeung bau kelek di kumaha teh heuh atuh geuning pan teu apa tadi nama bau kelek da aslina jelema mah kitu bau geuning nya timbalan sepuh nuhun sepuh jadi kaula di aku jadi murid di aku nuhun bau sungut ngan teu pantes ai awak kieu ai sora gede jadi kena kumaha ganti sorana sawios kieu we teu pantes jadi kena kumaha sok dehemkeun sorana beroba picieun kokotor anu aya dina tikoro sae baga sok dehemkeun ahad entong tarik teuing atuh ahad sok sok saeutik deui tah roba sok picieun lebor ulah lebar sok picieun ngomong lain ungut-ungutan ngomong buah leuwih teuing teu bisa ngomong budak teh cek tak anjirna jadi kieu anjir sora aing jadi kieu apa tah ieu pas sora teh anjir hebat siapa heuy alah luar biasa siapa jagoan siapa heuy jeung aing ngomong jadi kieu itu beda siapa bisa kitu heuy hebat apa guru ti saha Ustad Ayub nya ti Lebak Wangi pan Ustad Ayub tukang dakwah da ilmuna mah lain dakwah wae hebat siapa nuhun abah sami-sami tah ganti wujud tadi teh zat sifat asma jeung apa wujudna kieu kepagaweanna kieu ngaranna anjeun lain Gatot Kaca deui saha abah eta kahayang maneh saha cing kumaha lamun ngaran abdi digentos jadi ngaranna Bapak Abi nu boga hajat eta mah atuh Bapak saha atuh abah cik ngaran anjeun ti mimiti ayeuna kumaha lamun Sarjono kalau teuing ulah Sarjono kalau teuing geus boga Sarniti ongko sakitu cinta matina sinen garelis oge eueuh nu kapake teuing teu kapake teuing sieun ku pamajikan nepi saha ngaran abdi abah luy
tuyuk jeung wujud anjeun ngaran anjeun ti ayeuna ulah Gatot Kaca saha ngaran anjeun budak buncir anjir cenah Gatot Kaca jadi budak buncir aing akan bae abahnya tah kan bae tah di mana geus kieu lamun aya nu ngahina nu nyaci jeung nu maki dijawab ku kaikhlasan jeung karidoan sabab nu ngahina nu muji tetep datang ti pangeran keneh nyaeta ngadoja jiwa urang reka pangaruhan ku pamuji atawa ku panghina sarua kitu-kitu keneh alah hebat sabahnya lamun dihina kudu sabar hate sabar tah kitu gakara eta anak abah Diajar ngelmu. nuhun abah nuhun sami-sami wir bener ieu ge barang nujuna impal wacana di luar aya dua jalmi kukulunuan teu aya sanes teh Asrajinga sareng Dawala anu kabur ti nagara Amarta milarian Raden Gatot Kaca ai Semar mada puguh duka ka mana initna atuh ya Asrajinga anyog ka ieu padepokan tutugan Gunung Retawu kebenaran padepokan lu yang nginum lu hanaang dewek tadi jeung panas jeung naon jeung aing hayang nginum deuleu lolobana mah hayang dahar lu cik aya padepokan wala kitu pangmentakeun buru aing nginum teu kuat aing leuleus tah kitu nu matak diajar puasa ge tempo kieu ieu teh di jelema teh hirup teh moal beunghar wae Pangeran mata heseun malikeun jelema tina untung jadi rugi tina beunghar jadi miskin tak ulah macam-macam kana aturan pangeran teh kitu lho lalu bang ngomong sia dawah-dawah da moal asup aing lapar kieu mah kumaha sia punten kulan punten tentu naon dah abah Bang Emok abah lain Bang Emok da sahanya punten kulan nah apa sorana dulu abah cik mundur Intip sekedap abah Intip kinya. asa teu asing kana ceuli sora teh punten pararunten ayeuna mah pararunten ai punten ieu da punten ayeuna mah pada dijawab atanapi moal Bapak anu dilebet ya abdi pupuntenan tira tadi naha teu dijawab punten kasadayanan